assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel Deris Ader. Jadi gini ya guys, di cerita kali ini ada satu orang cowok cintanya itu ditolak. Dukun gelo bertindak guys ya. Jadi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa bagi yang belum ya, like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Oke, kita langsung saja ke videonya ya. Stay terus di channel Deris Ader. Jangan lupa share dan komen dan subscribe-nya juga ya bagi yang belum. Let's go. Neng, abi teh bogo kan neng teh teh. Ya ada sana. Hah? I love you sabun colek teureun-eureun abi. Maksudnya itu bisa mencuek itu kumaha teh. Abi mah bogo we kan neng mah. Ya ada ada sana. Asana sasae ya bogo kan Jadi neng mah mah. tuh berenang bobo tuh kenal kayak karet. Sawios we Ari atuh. tiga tuh ke bobo tuh. Ah, sawios kudu ka bogo ge. Abi mah bogo kan neng teh. Pemaksaan apa? I love you sabun colek teureun-eureun abi. Sawios nu alim teh. Jangan ke apa gerak ini. Ayo ah, tepapan. Assalamualaikum. Ari maneh di mana bae atuh ngan ulin bae hirup teh kunaon pan maneh teh awewe ulin peuting bae balik peuting bae Ini di luar Pak cuman nyari HP baik kita. Emang ada di nyawa dia tuh. maneh teh pan awewe di masjid bantuan-bantuan inung maneh tuh nyuci piring tuh penting banget inung maneh pan eueuh nyawa sorangan meureun Kata bikin keluar pada bae Mas. pan ulin jeung ulin bae maneh mah maneh pan mau beuteung meureun maneh mah awewe mah ai maneh sok ulin jeung saha bae sih hirup teh maneh teh Tapi mah nyalira Pak katumbang tuh itu tuh. saha itu teh Anu memberikan teh. ieu saha ieu yang nyaho aing Apa? Abi mah Pak bogo kasih neng teh Pak. Aduh, mata ka dieu teh. mana yang sabaraha poe ieu ulin-ulinan jeung budak aing Ah, namanya ayeuna pernah we Pak abi teh. Kalau murah kali benar Bapak. ulah waduh aing budak aing mah geus teu bener percaya aing teu percaya nya budak aing mah Bener Pak I, abi teh bogo ka dieu teh. I love you sabun colek teureun-eureun ieu teh abi. ulah teh. buktikeun heueuh mah sok mawa sesuatu ka dieu Ah, Pak abi mah ada pada dibuktiin abi bogo we na Pak. Si neng na ieu. anu bener maneh ngomong teh Bener Pak, abi teh serius teh kasih neng teh bogo lamun pisan maneh ieu teh. bener sok mawa sesuatu ka dieu Ah, gindi wae tuh Pak, abi mah ayeuna we restuan ku Bapak tuh. udah buktina teu percaya aing mah budak aing mah teu Ah, percaya wayahna we Pak. Bogo abi mah kasih neng teureun-eureun dia. sia mah teu percaya wae nya ngomongan aing ka peluk teh hirup teh Ah, kunaon sih wayahna Pak. Ijinan abi bogo kasih neng ya. Oh, bikin Moal. sian Ah, Teu bade sesuatu abi. moal. Ijinan we ieu. Aing Abi mah ieu. sian nih. Ijinan Pak Moal, ieu. pernah moal mau Ijinan Pak atuh. Moal. Mau diijinan ya. Aduh. Balik lagi tuh pasien lagi mau alin. si mah ngeliat hirup teh ngeliat nya siap kunaon sih Kalau nyantik kalau nyantik. Galau ya lu. Kunaon es, euy, aduh deka, ka ngahulang kitu. Ini tarik kita ngahulang, kunaon aku deka. Urang tolat awe atah-atah ieu mah bener-bener eta. Astagfirullah. Belum sangat atah aku ka bawe eta. Ah, urang teh bogo pisan we awe na atah-atah ka urang ieu teh kumaha. Kumaha lu awena kumaha? Geulis awena mah. Ah, aduh bener sia mah, geulis-geulis. Aduh, geulis kita aja ciga diebah kayak geulis awena baru teureun-eureun wangi ieu. Bapak satahun sabun ieu. Jadi mah teh ditolak kata-kata bae teh nya. Heeh, urang teh aduh, tata pisan ieu. Atuh ari kitu mah amun tek maneh ka kawe atah-atah, dek boga saran, es. Saran maneh naon ieu? Kahijinya, pikiran kudu asa kawe mah. Kudu segala asa kue da peuyeum sawo. Si dompet kudu asa. Heeh. Nu katilu beungeut teh kudu asa, ulah kuat nikah siga sawo buruk kitu eta beungeut teh. Ieu teh abi ya. Ya gara siapa ngaca ya. Coba tempat eta beungeut sarangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah menika goreng patut. Hayu. Hayu ke mana itu? Hayu beng si tolak teh geus. Hayu pokona mah hayu pokona mah. Hayu ke mana sok? Hayu urang ka ditu lah, urang ka ditu. Ke mana tuh? Nu bener ngomong teh. Urang ka dukun hayu atuh baturan. Si are ka dukun? Heeh. Hayu baturan.
Hayu lah nam, hari Pak, ka maneh mah karunya bae diantar kuring di ka mana ge sok. Hayu. Ya lah, hayu maneh di mana nya aku teh dukun aja. Nyaho di dieu mah hayu. Halus teh Halus lah, manjur lah hayu. Yakin mah bakal diterima teh. Yakin lah hayu. Oh, hayu lah, siap. Antar teh. Tah, yeuh ieu mah hayu. Bener teh ya mana? Bener ieu mah hayu, urang ketok. Assalamualaikum Sampurasun. Aya dia. Aya, hayu ka jeung buka batu. Sampai ye ke Gemlong, Caw Seblot, Ranginang. Oh tuh. Mama teh sia. Bohong orang ieu dia. Aduh, gua ieu. Lu kayak abang terawih. Teu kulit kitu patut anjing. Bae lah. Aksina eta teh ka awe tah. Goyang. Mana? Kamu sudah siap. Dengekeun. Mana candahar sarua, mbagi candahar. Oke, kurang eta muda. Dukun lapar goblok ieu nyatu. Kan bae wan PPP kasih ngueun ke. Dengar alakatum, endur. Sebelum. Masalah deh. Iya, lu boga permasalahan jalmi ieu nya. Nya. Sok ceritakeun sama Abah. Anu sakti, mandra gundul, mandra pita. Abi teh bah, ieu nya. Abi teh ditolak awe atah-atah ieu teh. Jadi karena hate mah teh aduh. Nya, suka baca teh ku Abah. Terus Abi mah atah awewe hayang boboheun ke abi pisan eta awewe. Wah, ieu maneh teu direstui ku kolotna nya. Tah eta bah, hiji eta bah teu suku kolotna urang ieu. Aduh. Wah, gawat. Tenang. Tadi geus loba jelema anu datang ka Abah. Ucing pertama teu bisa kawin jadi kawin. Sakti. Embe teu make calana bisa make calana. Sia siga ucing bener anjing. Alah, Cuma bukan ieu manjur ya dukun ieu. aya permasalahan ieu. Awak ditempo jiga lemari es. Muka ieu hancur jiga rampeye katincak kebo. Jadi hampur abai mah. Manehna sama lu kasus. Mangkana cek aki urang leluhur mah boga awak mah ulah gede-gede cenah. Mun diudag ku batu mah bisa lompat. Lompat itu mah eta. Soalna zamanna di talian. Hmm. Tapi tenang ku Abah. Sugan. Abah meteh lah kepala lumpur. Wah, apes. Berat pokoknya. Permasalahan. Kan ku Abah ieu nak diubaran. Kayak ku Abah dibere. Baranda. Siap. Ieu ngomong-ngomong make kacamata tukang las tak lain. Lain mbak, itu bawakan orang nganter ka dieu teh. Mainna tuh bisa nempok make kacamata. Bisa bah, dia bisa ningali ieu. Nya. Abah ge hayang boga kacamata eta. Coba Abah nempok. Mulai mah Hayangan. mahal ieu. Ujang acan kawin kan? Acan. Oke, insyaallah jeung suk kawin jeung embe. Acan lu goblok ieu dukun teh. Itu beri inyem bah, betul Abah ngomong beri inyem. Dra kacamata dewek mahal kieu kudu dibikin ka dukun kelos ya mah. Ngomong. Sing Adi apa kan? guna bikin. Adi kan. Oh, kemedek mah Ridho asal maneh ditarimalah ku awewe. Sok mana botol aing paling. Ah ulah nepi ka kotor bahnya ieu kacamata. Mual. Aja kotor ya. Kayak ku Abah ditawajuhan. Tapi lo yang ngajaran ya goblok dukun. Abah ngacah heula coba. Rek naong lauk Keren meureun. Abah. Oh. Tawas. Teu beda jauh jeung Michael Jackson lah. Kurang leuwih. Mangga nuhun jang. Nah, sami-sami ya, Bang. Dibikeun deui nya geus nampo. Ieu buaya lain sembarangan buaya.
Ieu mah teu salah teh ieu arana odeng ieu tawonnya. Mohon, Bah. Mohon bah, mohon. Tina aran beges masalah. Jeung tina beungeut. Wah. Geus mah odeng, muka hancur, awak gede juga lemari. Kan ripuh. Nah, Ieu saran abah mah ieu kudu loba minum oli urut. Boleh urut nggak? Nya oli bajai bisa mah. Tadi Jakarta loba di bajai mah. mana ada yang pajak yang matu? Si anak goblok cenah dukun manjur, goblok sia mah. Kapan cuma dukun manjur, cuma punya batu lagi dukun manjur. Asia deh kalau oli bajai gitu. Kan bahaya nu penting menang cinta si eta Insya bela. Allah. Sok aku masih awe deh mengantar sok ka dieu teh. Balik ti dieu eta awewe mulintir. Kayak Pak. Ieu mulin eta awe mulintir kumaha? Misalnya jadi mulintir mulintir kunaon eta awe. Manehna lieu sirah. Bohong ari tah. Ya, tapi serius ieu mah ke dibayar ku abah. Kayak abah tempoh heula nya tingali dina kondisi manehna jeung anakna. Setan koplak, setan naon, setan naon, setan naon. Oh, lauk kan di dieu mah jang. Coba. Abah tempoh heula. Awas minggir heula. Minggir. Wah, ruput edan nih. Siapa coba rek goblok. Jeung urang ge tadi ulah mimiluan. Tah buaya. Dahar urang kedeung digi ieu ye. Mana yakin tuh iya bakal dukun teh kalau menangkan awal we mana? Hahaha, yakin. Yakin we lah urang. Arana juga Mbah Koplak. Satengah cagur, satengah edan. Ya, itu bela. Tapi tenang, opan sudah datang ka dieu cek abah. Nu amplopna anu dijanjian 5 juta ngeun disina cek goceng. Menang naon kana goceng? Berarti loba teh loba korban mun bakal dieu teh nya. Nya, Wah, tuh. eta Berarti baturan orang ieu korban kasabaraha ieu? mun teu salah menurut buku anu leungit ter tahun 2022 eta korban luka 150. Aduh, dosa. Aduh, kudu kieu teh ieu. Sia goblok da, kunaon atuh misalnya yang ka dieu tadi. Tadi orang tadi babaturan apa jahan gitu dukun alus nah. Hewan kali itu ini. Tira sia ngade. Nu mah bejaana kan pasti Pasti bahasa anu eta mah amplop naik ke 1000 amplop beda gitu. kana jarum coklat we ge moal meunang. Kunaon sia mah ieu mah balegu hayang berangkat ka nungkul dukun kitu teh. Duh, Kan usum Oh. balangsa kaina teh. Tenang kayak ku abah dibere. Ku abah nak dibere, cai dibere ajeun heula nya. Sok wah lah. Bel kubal kabel wewe gombel. Hiji Bok cidus sia ke goblok. aduh. cing cekeling man cikleung cina tepo. Oke datang ka ditu. Samemeh ketemu jeung awewe, ubarkeun heula kana kana beungeut, cek-cerekeun kana liang jubur. Tah, oke insyaallah. Ngising di kebon. Akhirnya udah pergi ke kebun. Abah sok sering ngising di kebon. Pantas atuh. Pantas lan bu kebon abang ka dieu teh. Obehna ku daun talus dikitukeun tah. Strek. Hei, hangit banget tuh, Pak. Yo, Cok atuh, cok. iya lain sembarangan. Oh, iya, Pak. Ayo tenang, Pak. Pulus. Pulus. Hidup gak ada pulus bagaikan mampu. Ah, lu main burus. Iya, ada mah. Ah, Gitu. Abah. Alhamdulillah. Katampi jang. Aduh, Pak. kek. Salah ieu merosot. Rasa dengan abah ieu amplop rada kurang. Alhamdulillah ieu. Ngeun omat mun ngamplop ulah nu gambarna nu aya ulah aya golokan. Kunaon kitu, Bah? Kamari ge ngabacok duit teh kana ieu. Pantas atuh. Tuh, Pak. Iya, jika kieu. Pantesan pisan atuh. Ayeuna geus katampi nya. Ya, Pak. Ayo sok mangga. Ya, bade ieu we banyak. Bade Mun, langsung ambil ambil langsung langsung kayak kayak Mun. Tingalikeun ieu. Tingalikeun ka dieu, tingalikeun. Oh, Pak. Sok. Sok atuh sia ka dieu. Sia wah, anu aku ka awewe teh. Sok deketan ka dinya goblok. Kumaha?
Pak kelo dukun teh mah euy. Balik Karena ti dia kita mah aduh. kasep pokona mah. Tuh ayeuna mah. Halus ya. Anjir Beuh. suka ciga Michael Jackson. Aduh. Pokona mah. Iya. Percaya mah ka dukun. Sang Agung yang kuasa. Sok. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Aya nu baru. syariat mah kudu. Mun ulah ngaduakeun pang kuasa. Ya, Nya sok. jadi orang ayeuna rane berusaha. Mun teu benang urusanna jeung sang kuasa. Iya nya. Tuh nuhun pisan wae. Iya. Pokona mah nu hade tukang kelas, bisi kelas 5 batur doang. Heeh, Bah. Ayo, Bah. Kali nawe. Oh, kae eta, Bah. Neng. Neng kenalan, Neng. Aduh, kenapa sih teh? Maka bawa aja. Oh, yang sok sorry atuh sudah ganti. Mana ieu kenal di bae. Coba Neng. Abi bae kan. Bawa kan Neng abi. Didinya, Neng. Ada wae ta. Astagfirullahaladzim. Ieu mah bener-benernya. Maneh teh kunaon? Cenah teh ngawar-war teuing kamari ku dewe ku aing. Apa? Abi mah bogo. Kasih Neng eta bogo abi mah. Kamu teh bapak. Idinan ku aing kamari geuningan. Wayana Ya dari teh idinan di wae kunaon? Tah urang mau babaturan dia nama. Diantar Eta ke saha babaturan. baturan? Ya buatan urang ye, mentang anteur urang ka dieu. Meh percayaan eta kabogo urang, Pak. Heeh, sanajan aya babaturan da aing mah moal kudu ngijinan ka maneh moal tetep moal kudu ngijinan. Asa Aing geulis mah. asa geulis eta awena mah. Geus ka bapak aing geus ngomong ya. Terus ke dewek bae atuh bisa ditolak mah. Bener-benernya jeung ngeyel nya maneh mah nya. Sababaraha kali anak aing dibawa ulin ku maneh. Atuh Pak kakak kesa poe Pak urang bogona ge. Nah, si Neng teh ieu teh geus sababaraha kali ku maneh dibawa ulin terus. Tika susulumputan ti aing ieu budak awe ieu aing. Atuh Pak abin karena bogo pisan atuh. Ting aing kana huluna lagi ieu. Ah meuning geulis. Jangan aing bener. Pak, izinan atuh. Eta Moal bogo. teh kumaha ge moal kudu ngijinan, moal pokona mah can mau sesuatu mah moal. eta sian tadi ti dukun Nah, ngomong. Naon eta naon moal. Ayo Pak, ya Naon Pak. kitu Oh iya aing Pak. ngomong. Atuh Neng Mau sesuatu mah kali moal mau didinan. Nges, bawa ke itu pulang, bikin. Mana pengawar ya? Sok, pengawar poin tah. Adek poin mana di mana. Ari sia anak aing make naon ketika bawa ulin terus-terusan mana tak teka pungkulengan tah anak aing tah. Dudukun sia mah Pak, dudukun tah. Tah Neng atuh sia teh ngomong bae. Sia bieu kan ti dukun ngobrol. Aing mah teu percaya ka maneh lamun teu dudukun tah anak aing teh ka jangan bae nanyakeun maneh bae. Ulin jeung maneh bae jeung maneh di tempat-tempat teh. Atuh bogohan we Pak kabi bener sih. Bogoh ngomonana cukup ku bogoh maneh. Cek aing oge maneh kudu mawa sesuatu. Tadi tos darat Pak. Moal aing mah. Pak. Ah udah sampai Mau sedana moal aing mah moal. Kamu masak atuh Neng. Bebes maneh, bebes dieu. Pengawar pisan si maneh dieu teh nya. Astagfirullahaladzim, aing bener-bener euy. Maneh make dukun mana maneh? Tah anak aing tah, deuleu tah. Kana naikeun maneh bae tah. Pasti maneh dipake dukunnya manehnya. Teu Pak euy. Teu dukun dia. Madu katang ti dukun dia sia tah mah. Aku gak, aku mah. Dukun. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love.